Astagfirullahaladzim, Tika. Ya si Tika kunaon bisa jadi kos kieu? Kudu ditelepon ieu mah budak, keur butuh duit gitu. Sampai-sampai ndek open BO kieu. Ih, anjing malah tak aktif deui. Dil. Sebelum tuh, serangan bayi di mana? Oh ya met. Ajakan ngamar Dil. Tasnya memet barbar amat. Suganan beda kun. Ayo. Wah, kebeneran ai budak. Met, Dil, ka dieu heula ge. Tuh kan Dil, kayak gerokeun pasti ada ngamar ieu mah. Medan sama. Ayo nahan mo, tebet amat sih gerokeun kami. Gawat dak si Tika. Kawat kunahan mo si Tika. Si Tika open BO. Hah? Si Tika pun BO. Lu bener sih mo si Tika pun BO. Oh, tadi aing nempo status manehna ya di WA aing tuh tempo. Tuh kan? Yo bener mu. Oh, puguh. Dak, serius manggil si Tika ento? Entah mo. Entah mu aing sarua teu manggih. Waduh, kemana nya eta si eta? Ditelepon tak aktif deui. Dak, ayo ge tangan si Tika. Ampuramu aing mah teu bisa nganter neangan. Aing nyeri beuteung aing ngising mu. Oh mo, aing teh bisa neangan. Aing aya rapat heula jeung Sintayong pelatih timnas. Ih, oge lah aing bae sorangan yang anak. Mo. Aduh nyeri beuteung kan. Met, aing balik heulanya, aing ngising ya. Lah, siapa pula hayang ngising? Aing nyaho isi otak sia, saya bener hayang ngising. Teu nyaho gitu mati si otak aing. Atuh nyaho lah, otak sia jeung otak aing mah satu server. Wah, cakep. Anggeus aya kitu mah aing dik balik heula nyokot duit university kan ke. Oh, aing geus baiklan di nyokot duit. Tapi dia aing heula nya, aing mambu urut cia. Atuh paheula cepet-cepet dia dapat. Gitu amat cia, tong hargaan suhu. Bodo amat. Aing gerami aing sok awa. Sandil. Waduh, kudu gerakan mah. Ulah cepet aing kudu sandil. Oh. Jo, geus hayu ka imah sia, geus teu kawawa aing ieu. Ayo ge, tapi di kamar benjo nyatik. Ngeunaheun to ge di kamar sia. Ngeunaheun lah, kasur ge empuk kasur benjo mah. Mangga sae ge. Mangga ayo. Tik, Jo, sariana kamarana? Kamu nanya, kami ndek kemana? Kamu bertanya-tanya. Ih, pindakeun sia nembalana. Ngau, aing kalem. Tik, nek ka mana sia? Aing mandek ka imah si Benjo. Nek naon kayak masih benjo? Kayaknya ho bae. Nyaho karerepo. Ih, nanya doang ge. Benjo. Ndek kiki si Tika guys di kamar benjo. Yo, siapa beneran tandek kikian? Iya dong. Waduh, parah sih, Jo. Nyebut parah sih ka benjo, orang si Tika nu hayangeun kok nyatik. Tika istighfar sia, muji ke. Naon sih? Nyaho, nu kudu dipujian mah tah kasubek. Pujian bun-bunana. Eta sia. Dasarna benjo. Berapa aku aing kita dipujian, Tip? Sia mah ulah kudu dipujian, Bek. Tapi sia mah kudu dipaku. Kan sia mah serem beungeut atuh, kos tangkal nangka, loba ririwan. Eta sia, pindakeun sia. Ica. Saya lah, Kemana? jangan si Memet. Mang saya. Kemana ya si Tika? Hese amat yang anak. Duit geus nyengkel aing teh 1000 ya. Aduh, Tika, geus teu kawa aing anggeum seksi ya. Geus teu kabayang. Mata sedot kelek nage. Teu kabayang Tika. Didi bae kumaha tik bembeana. Oke, teu masalah. Mana dikeun heula bayarana? Ya, 100.000 doang, Met. kajin lah, lumayan eta ge. Oke lah. Nah.
hitung panglaris be, Met. Olah, kudu kitu. Panglaris aing mah kena hoki sia ti kadetuna. Onggus lah, lumayan. Muah. Geus hayu, geus teu kawa aing ge, hageuna lubuk dapang. Atuh sabar, Met, aing bubuka heula. Geus teu kudu bubuka, geus teu kuat ya, geus sasesor aing ge. Geus tahan. Launan, Met. Mantap Tika, sedap. Met launan. Memet, istighfar si Memet. Memet, muji si muji Memet. Hei, Memet, asal gunan si Met. Memet, sadar. Kok sia sih Bek, pantesan buka arbit. Eta sia maedan. Sekunahan si Met nafsu amat ka aing. Ting bating aing nafsu ka sia. Tadi aing keunghala jeung Tika kigan yo. Ih, parah sih. Mesum otakna. Nyaw, sia berang-berang hayal kos kitu. Kawawa dak. Sorry ya, kok tiba-tiba ada dia ge? Met, kami ndek laporan ka sia masalah si Tika ieu mah. Oh, Met, si Tika jeung si Benjo geus parah, Met. Kunaon? Si Tika dibawa ku si Benjo, ndek kieu ye di kamar si Benjo. Hah, udah bener sia. Bener, Met. Nyabeknya. Heueuh, Met. Waduh, haram jada teh si Benjong 9 aing. Miulan sia, Met. Holah. Dak, kuari mah si Tika jadi bikang open BO nyao. Hah? Si ulah nyeun gosip teh bener, Met. Bener, Rincik. Tanya be si muji stadion eta percaya mah. Piraku sih, Met. Dikucur sekali ku kita beber ku percayaan sia. Tapi Bek, kayaknya bener he. Soalnya tadi ge si Tika jeung si Benjo ndek kikieuan di kamar si Benjo. Berarti si Tika geus diboking ku sina Benjo. Oh, sih. Bagus lah, aing ku si Benjo heulan. Teu ngarti aing mah diperan ku si Benjo mah. Pan boloon eta si Benjo, tapi calaka kena situ mah eta budak sampai milaan aing. Met, aing ilu, Met. Dek nan sia. Ilu be, Met. Angga ilu, Met, seru, Met. Yo, geus dah. Sabar sadia lah. Nah, di dia orang Tik di kamar Benjo. Oke, boleh aja. Ngeunaheun kamarna. Iya dong, pokoknya lamun tikan deku gulintingan ge di dia ngeunaheun. Kasur Benjo mah empuk soalna. Nu bener ja. Heueuh ih, kasur saparing bed pan. Saparing bed. Spring bed meureun na Benjo, lain saparing bed. Oh, eta bela pokokna mah. Waduh, jeung geus di masih montok naga itu. Kabeneran jasa ya mah. Langsung dipurap kueng sia Tika, boling kengkeun deui. Geus hayu jo geraan lah, gaskeun. Oke, gaskeun. Benjo, neuk naon sia jeung si Tika ka kamar? Benjo, ndek kieu-kieu mang di kamar jeung si Tika. Eta sia ulah wakan kekituan jo, leutik keneh sia mah. Kunaon kitu lamun Benjo leutik keneh? Pamali, can cukup umur. Geus aing Benjo, aing geus teu kawawa yeuh. Ya naon sih Sandil orang aing geus deuk jeung si Benjo. Nyaho emang Sandil. Tik, jeung si Benjo mah moal memuaskan sia, mending jeung aing dijamin sare pisan memuaskan Tik. Kajeun lah deuk ku si Benjo bae. Nyaho, datang-datang. Iya, Mamang geus cerita Benjo, teh bae Mamang mah, lamun Benjo geus leuleus bae teruskeun ku Mang Sandil. Jo, piraku aing sia sia, paneng mamang sia meureun. Atuh kajeun, Benjo mah pot kebel yeuh. Nyaho engke gantian jeung si Benjo, amun hayang mah. Oke, tapi bener nyatik gantian. Oh, Bayar apa gratis ya? gratis mumpung aing keur daek. Gratis. Awas kajian gratis mah, jadi main cadangan ke kajian aing mah ikhlas. Bagus. Heja, Ayo. tutupkeun jo, isin bisa dijulukeun si Sandil. Siap. Palongokeun bejo padahal mah. Aing geus kawawa ya. Mantap amat. Met, si Tika can kapanggi baja ku aing. Si Tika mah di masih Benjo cenah mutah cak budak. Di masih Benjo, keur naon? Si Tika ndek di kieu mu ku si Benjo. Subek
Bener sih ya. Mu bener, orang tadi ke pagi kok kuaing nyingku si Latif di ditu. Mu kuari manehna keur di masih Benjo untuk dibawa ke kamarna. Ai si Benjo on ge kok bisa daek sih kayak gituanan. Normal berarti si Benjo mu gitu mah. Aneh aing mah. Si Tika di ko aya bae nek naon beureun pake open BO segala. Keur butuh duit jasa kitu nya eta jelema. Dah, kanu si Benjo yuk aing karunya ya ka si Tika keur butuh duit naon sih manehna sampai rela ngajual harga dirina. Hai kamu, cegah ku sia. Hook aing ke si Tika, ulah sampai rusak. Antepkeun kedeung si Tika mah dibuking ku aing. Tuh, aing sebut 100.000. Gedeng mantas si aing mah teh aing menangkan sesa we, sugan aya sesa murah. Tuh aing boga tuh goceng. Goceng amat, Tip. Kajin lah pan aing mah sesa meureun met. Lah macem-macem Saria. Kuku mah ge si Tika mah mentek dicegah ku aing. Nyo, dasar otak mesum Saria. Nah, saritik tangka alam. Seduk aing buk sia tah. Oh, ieu bu kos mie pangsit. Kosmi dongdot imah ngagulung. Pinakon, mau buk bae. Saya bek kanu si Benjo. Ulah diladenan jelema aredan mah. Bisa yuk ke, bisa kaburu di fisek doang eta si Tika na ku sina Benjo, bahaya ke. Dan kemana saritik? Ulah nyegah si Tika sia. Imah episode anu ditaguan ti baheula ku aing. Ulah sampe ngagagalkeun si Tika jadi open BO. Nyau hang kalem sia, geus met, bere aja rusak macam met. Keluarkeun di makan. Ih, Memet ih. Memet, ati. Ada fokus ya ta. Dasar jelema edan si Memet. Pokona naon sih bek? Untuk kamu rem jadah eta si Memet. Karena lagi jelema edan, nyin ulah bae si Memet mah. Saya mau susulan si Tika mau. Hayu. Sana si anak buka be-nya. Ijo, geus kieu bae, jadi bisa ya teu kudu dibuka ge celana aing mah. Ribet tik, tengenaheun. Ih, na Benjo, teu loba komen. Geus kieu ge ngeunaheun kok cek aing mah. Oh, atulah. Yo, ku eleh ku bikang ge. Ih, lamun aing geus moal basa-basi deui langsung disuekeun ku celanana. Dit. Mana si Tika si Benjo? Nah, maka dari itu si Benjo si Tika mah keur di jero tuh. Hah? Di jero? Berarti si Benjo kaki dong. Hola, alo aing. Aduh Jo, ngeri launan atuh santai-santai. Seuseut ge tik. Olesan minyak ke Jo, ai susut mah. Sisit ke. Konya, Tika pinter he. Aduh, si Benjo untuk ngabor liang meludak, met. Oh, si Benjo anu kebolongan. Aing nu sarsesor imah Tip. Sarua aing met. Oh, aing mah geus kaluar tuh aing mah. Eta sia hancur amat, Dil. Oh, geus utah. Mah ge geus lemah ning mas teruna. Mana si Tika dak? Kaneng mu. Si Tika di si Benjo keur di jero keur bebean. Waduh, mu parah. Enak, Tik. Enak Jo, teruskan Jo, ulah dieureunan, kebut Jo, kebut. Makin kebut makin enak. Oke, tik, siap. Bek, dobrak deh. Oh, mu. Ih, aya naon sih? Nyaho, lawang Benjo didobrak, Pan. Jo, Tik, emang Saria keur naraon kitu? Pakai nanya deui, aing keur diurut bitis ku si Benjo mu. Oh, keur diurut betis hareng. Atuh mu, emang disangka Saria keur naon kitu kami? Kirain aing mah sia keur ciuman gitu. Oh, Tik. Eta sia pikiranna ngaca sia mu. Nyaho aneh, pikiranna oon teh oon. Pararah sia kabehan. Tapi Tik, sia bener henteu ieu. Sia kor jadi bikang open BO. Heh, Memet sembarangan sia, amit-amit aing jadi bikang kos kitu. Kumaha sih? Cina cak si Bemu sih jadi bikang open BO nya, Dil. Oh, Tik. Mu, nu bener sia ngomong kos kitu ka budak. Oh, Tik. Astagfirullah mu, sia tega amat ka aing mitna kos kitu. Atuh kan sieun status WA anak kitu. Oh, atuh maksud aing mah lain aing dek open BO mumu. Terus naon? Kasih tahu na Benjo. Slow, tik, biar na Benjo yang meluruskan. Jadi kieu dah. Tik, Tika kunahan ngurutan suku gitu. Suku aing paregel Jo. Paragel. Tika matas main bola tah. Lain Benjo, aing kamari mantas jogging. Ayeuna bitis aing jadi paregel kieu. Oh, minum obat